Para mitra kumadaramang sadayana atuh mangga urang lajengkeun hanca dongeng anu judulna nyaeta Padepokan Sebaraga. Urang teraskeun deui. Ieu dongeng rekayasana Rayi Salira mung saukur karangan para mitra carios fantasi teh dina buktosna. Atuh para mitra ieu dongeng karangan Rayi Salira dina bagian ke-52. Urang teraskeun para wargi mugi-mugi dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Atuh mun teu lepat pramuda nuju mayunan balad-balad Basunta masa para kanca mangga di antawisna Kidogar. Pramuda teu nemalan tapi tuluy musirkeun perhatianana ka musuh-musuhna nu geus papada nyarekel pakarang. Kidogar mere parentah jadi komando caritaan Kidogar teh babarengan sarerea nyerang ka pramuda. Bedog pating seleber ngarah kana badan pramuda, kawas nu hayang paheula-heula nyacag awak pramuda. Jeleng pramuda luncat kaluhur tuluy ngajuralit kaluareun riungan. Slek nangtung ajeg. Sedengkeun musuh-musuhna ngadon di aradu pada baturna. Malah yage nu sia lantaran kakadek karang ku babaturanna keneh. Tilu urang katempo baloboran ku getih kakeunaan ku bedog baturna keneh. Pramuda mesem nyengsirikeun polah musuh-musuhna nu ngadon di aradu jeung baladna sorangan. Cing nu baraleg atuh gelut teh. Ari teu gabe teu baracus gelut ulah di barawa makalangan atuh sia Suntama. Ira ku boga anak buah karitu patut ngarugikeun sorangan kitu mah atuh. Tarung teu becus ai kana kejo meni paheula-heula. Na barang hakan we nu diurus teh meureun nya. Moal bisa nguntungkeun nu kieu mah kolok-kolok ejo atuh Suntama. Cik pramuda mencerong ka Bah Suntama. Atuh pogo Bah Suntama pohara ambekeunana lantaran saolah-olah pramuda ngahina ngejek ka dirina. Haok mere parentah deui ka balad-baladna. Sedengkeun kira ngaji gegejlig sarua ambekeunana. Barudak Koroyo, kira aku manusia sahulu, make jeung teu bisa ditarewa ku naman. Serang, cek Bah Suntama. Mere parentah ke anak buahna. Najan hatena masing-masing radah marmir pikeun adu hareupan jeung pramuda. Nu tetela kesit dina gerakanana para mitra. Tapi lantaran ngarasa sieun ku kira ngaji jeung ku Bah Suntama. Sarerea maraju deui ngalingkung ka pramuda. Kasup Kidogar anu sarua seber da puguh geus dua kali tarung jeung pramuda. Eleh jeung eleh bae dirina. Kalawan babarengan deui sarerea nyarabetkeun di bedogna masing-masing ngancam ragana pramuda. Seseukeut bedog pating borela katojo ku cahaya panon poe. Blak pramuda ngaragrageun maneh nyingkahan sababaraha bedog. Kituna bari tuluy ngagorentelkeun awakna ngababa dua musuhna. Brak bru nu duaan nalamru kababad ku awakna pramuda. Harita sedengkeun leungeunna para mitra bari ngagorentel teh rikat ngarampas suku saurang musuh. Tuluy nangtung bari nyekel suku saurang musuhna. Heug diputer-puterkeun bari mencrong ka musuh-musuhna. Nu dipetur-puterkeun gogorowokan lantaran ngarasa paur dibantingkeun ku pramuda. Nu tetela rosa tanagana najan awakna leutik oge. Kira ngaji jeung Bah Suntama silih reret lantaran duanana geus bisa ngukur kana kakuatan pramuda. Nu moal bisa dirubuhkeun ku anak buahna lantaran memang katempo pisan gerakan-gerakan pamuda kesit turta ngeusi kalawan dina gerakan nu kawilang aneh. Turta pamohalan bisa dilakukan ku jawara biasa. Sedengkeun pramuda angger we muter-muter saurang musuhna. Karawang dibabetkeun ka musuh-musuhna. Kalawan keuna pisan kadua musuh atuh brak-bruk nu katibanan awak baturna. Rarubuh niban lemah bari jeung pating aradu. Aya anu tidik kasukuna. Aya nu sempaleungeuna sedengkeun nu dibalangkeun malangsung kapaehan sapada harita teu inget di bumi alam. Sakitu ge untung lantaran pramuda teu niat binasa. Dirina ukur boga niat ngalumpuhkeun wungkul musuh-musuhna
nu niat ngaruksak ka daerah Pakuwon Karang Kamulian. Kira ngaji jeung Basuntama geus sayaga rek makalangan lantaran sakabe anak buahna teh teu karuateun dina ngoneng nying hareupan wawesen Pramuda nu tetela Pramuda ayeuna lain bantrak-bantrakeun. Jeleng juralit tre Kira ngaji langsung loncat bari ngajuralit tuluy ngajegah hareupeun Pramuda nu tas ngabalangkeun saurang anak buahna. Haok harita Kira ngaji nyentak, konyok ya, urang ajar dulu. Si laing geus kumaha wani ngaruksak bala dewek dulu. Si laing kudu tanggung jawab kana perbuatan si laing dulu Pramuda. Si laing kudu daek ieu. Jadi tumal di tempat dulu. Kira ngaji tipu pun cereng ka Pramuda. Bari jeung kakerot lantaran ambek liwat saking. Ada kurasaan maka ulama tengah ruksak balad Anika bongan balad Anika sorangan we nu ganggu ka kaula nu keur nunutan hayo make jeung diganggu malah make jeung rek najong sagala ka kaula apan salah balad Anika eta teh kitu teh nah make jeung nyalahkeun ka kaula sagala rupa Kang Haji cek Pramuda tenang nyaritana bari jeung mencerong ka Kira ngaji nuti popoloton. Wah, gede sungut si lenggunyung. Kira ngaji nyentak. Pikeun dewek moal ngahampura ka ilaing deuleu jajakan. Ya pikeun Kira ngaji dedengkot pasir maung. Moal mere ampun ka ilaing saha bae nu ngahina ka dewek. Kaasum si laing sorangan tang tuku dewek bakal dicangkalak. Bakal dijadikeun tumal di tempat deuleu. Kira ngaji sesentak. Pramuda ngaranjug ngaran eta ngaran. Atuh para mitra dan apan karek nyaho ngaranna wungkul. Kira ngaji teh sedengkeun ari jalmana mah karek nyaho harita. Oh. Jadi ieu jalmana nu ngaran Kira Gaji teh. Lain Kira Gaji sia goblok. Kira Ngaji deuleu. Oh, beda saeutik mah atuh. Teu naon-naon Kira Ngaji. Jadi iya jalmana Kira ngaji dedengkot rampong pasir maung tehnya nu purah ngarugikeun masyarakat paingan atuh paingan kalakuan teh nimang kana rupa pikasieun jiga bang barongan kabeneran pisan euy Rang Haji sabenerna dewek geus lila neneangan jalma samodel aranjeun duaan pikeun dicangkalak sarta dileungitkeun ti dunya lantaran percuma jalma samodel aranjeun hirup oge ukur ngarugikeun batur tur tara hayat teu tentrem keamananana lantaran teu boleh diganggu ku jalma-jalma samodel aranjeun cek Pramuda mencerong ka Kira ngaji tuluy ngareret ka Basuntama nu keur minakeun Ki Jabud ka sisi nu geus kapaehan kurang ajar ramjado sia kunyuk Basuntama nyerenteng ka hareup Kira ngaji geus lain hampuraeun deui manusia samodel kieu mah podaran sakalian podaran tuman ngahina teh meuning bebeakan tuman ngahina ka urang meuning dipodaran jelema kieu mah sakalian tah sisit kulitna Basuntama pohara ngagidirna lantaran asa kasungkalkeun hate ku ngadenge caritaan-caritaanna Pramuda. Heula. Suntama ilaing maka pinggir heula. Keun ieu mah sang hareupaneun dewek heula. Hitung-hitung keur mumuluk we nu kieu mah. Keun moal sabaraha becusna pira manusia bau kene jaringau. Keun ge lamun dewek teu kuat tarik ilaing maju Suntama. Pira ku dewek ngaran Kira ngaji. Kudu eleh jajaten kubuanuna pantara sake kieu patut. Kumpar manusia alah bau kene jaringau. Manusia pantar kieu mah atuh sakepeul jeung bajuna. Ya lamun nepi ka kaula eleh jajaten rek dikamanakeun pamora jeung jadu pasir maung. Negeus sohor ka mana-mana. Kakoncara ka jana pria. Keun ukur sageberagan ge ngajung ka. Piraku atuh. Sakali ngagebrag ge moal teu kekerepekan siga cacing kapanasan. Cek Kira ngaji nguntup nguyup ka Pramuda
Dumeh nempok tangtungan, pramuda teh memang letik awakna, dianggapna moal kuat lamun seug ngalawan dirina. Anu memang para mitra sadaya maneh nama jaba seseg teh jangkung gede Kirang Aji teh. Jeung deui manehna boga kayakinan dirina geus masagi ku pangarti ka pisipuh ku ilmu pangaweruh. Nu matak ningali kaayan pramuda teh nguntup nguyuh. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Mitra pamiarsa, harita ngadenge omongan Kirang Aji pramuda tuluy nyarita deui. Lah ulah kagok saurang-saurang malah kagok ulah lah. Mending babarengan maju teh. Ngara disakalikeun ku kuring diberesan. Diparet sakaligus lah. Kagok meakeun ting waktu, maju duanana lah ulah kapalang. Moal dipangejatkeun ku kuring ge moal. Pramuda teu eleh gos ku Kirang Aji. Pamikirna jalma somong mah kudu disomongan deui. Uguh pikeun Kirang Aji teh jeung Basunta mangarasa beuki nafsu lantaran caritaan pramuda. Nu sasatna nganggap remeh kamanehanana teh duaan. Nu sasatna geus boga ngarantur tadipikasieun ku balarea. Pamikirna ari ku batur mamaranehna duaan pada ngahargaan tapi nah atuh ku jajaka ieu make jeung dihina basa. Seak Kirang Aji langsung narajang ka pramuda. Kirang Aji ngirimkeun tenggelan ngarah kana beungeut pramuda. Datangna peureup Kirang Aji pohara cepetna. Da pugut tenggelan jawara kolotea atuh. Nu tangtu lain tenggelan biasa, tapi tangtu nageh ji tenggelan nu ngandung kakuatan batin. Seret pramuda ngageserkeun suku kakatuhu harita para mitra sadaya. Bari jeung leungeun kenca nae ka luhur dipake nakis peureup Kirang Aji. Bari jeung kitu teh peureup katuhu nyeleber ngancam dada Kirang Aji. Tapi da Kirang Aji lain jawara sakatiga, lain jawara atah-atah pangartina. Ngarti pibahyaeun nampeu Kirang Aji gancang nakis peureup pramuda. Bari jeung sukuna rikat nyapu suku pramuda dina gerakan sapu jaga. Berat suku pramuda bisa kababan. Oleweng pramuda ngoleweng, gubrag pramuda ngagubrag. Ngan gancang masangkeun dua dampal leungeunna, dipake nahan bobot awakna tuluy ngajuralit kalawan nangtung deui. Pramuda gancang harita teh para mitra bari mencrong ka Kirang Aji. Seret pramuda masang kuda-kuda dina jurus wangun pupuh tahap ka-17. Nyatana dina jurus-jurus sedemung. Harita ge para mitra da puguh. Pramuda ngarti yen tangtuna kasebut jadu grampog lain hanap-hanap pangartina. Tapi najan kitu dirina tacan ari ngagunakeun jurus kalimusada mah kareku nu kacangking anu kare kacangking ku dirina. Pamikirna mun ieu jurus teu mampu kapaksa dirina ngagunakeun jurus kalimusada atawa tuluy ngagunakeun kai binarung warisan ti Eyang Mintaraga nu nyelap dina cangkeng. Kirang Aji colohok lantaran bet pasangan pramuda sarua jeung pasangan nu dipibanda ku bandara anakna. Tapi teu dipikir panjang Kirang Aji, teu apaleun eta antara pramuda jeung bandara teh saguru saelmu papada kungsi narima elmu ti Eyang Mingkar. Sedengkeun ari Basunta tacan milu makalangan. Angguran tuluy ngadeuketan Ki Jabud nu teu empes-empes keneh. Akibat kakeunaan ku tenggelan pramuda nu ngandung tanaga simpenan nu cukup rosa kurta jauh tina jangkauan kakuatan nu dipibanda ku Ki Jabud. Atuh para mitra Basunta usaha sateka polah pikeun ngelingkeun deui ingetanana Ki Jabud. Harita ge para mitra kulantaran Ki Jabud kapaehan da memang lamun ditingali kitu mah tetela Ki Jabud teh pohara parnana. Sedengkeun Kirang Aji nu geus teu sabar hayang geura ngarubuhkeun pramuda.
Kira ngaji langsung ngirimkeun panarajang nu ngarah kana Cangkeng Kenca. Nu katempona bangun lowong tina panjagaan. Sok padahal maapan, kitu kabiasaan jurus demung. Atuh ngahaja para mitra, ngahaja harita teh ngalowongkeun Cangkeng beulah ti Kenca. Tina penjagaan nu maksudna masangkan musuhna nyerang ka palebah dunia. Seak suku katuhu Kira Ngaji ngancam Cangkeng Pramuda. Pramuda geus sayaga kalawan sakabeh tanaga simpenanana museur dina dua sukuna jeung dua leungeun. Langsung luncat ngajuralit sahibas dada, sahibas sirah. Kira Ngaji memeh napak kana taneuh teh sukuna rikat nyamer sirah Kira Ngaji. Nanda bubuhan Kira Ngaji ge para mitra lain jago sakatiga. Ngarasa aya bahaya nu ngancam sirahna lep Kira Ngaji ngalalepkeun sirahna jero nakeran. Tuluy awakna muter ngudag Pramuda nu luncat ka tukang dirina. Seak sukuna ngancam deui beungeut Pramuda. Jeleng Pramuda ngagah jeleng ka Kenca. Parijeng suku dirina oge nyaleber ngancam dada Kira Ngaji. Plak serangan Pramuda bisa digagalkeun ngan hanjakal serangan susulan Pramuda teu bisa katitenan da puguh kilat nakeran dina gerakanan. Cebet Cangkeng Kira Ngaji kabeunangan ku suku Pramuda. Koloyong Kira Ngaji ngoloyong bari nyengir lantaran karasa meuni panas. Da puguh tanaga simpenanana sagemblengna disalurkeun kana dua leungeunna jeung dua sukuna. Kira Ngaji ngagaleong tuluy rubuh tapi korejat hudang deui bari beuki nafsu lantaran ragrag ku sahanapeun tur ta ngarasa era ku Basuntama nu nempokeun dirina. Jado sia Jajaka. Kurang ajar si lain Jajaka. Kira Ngaji gegejret para mitra lantaran ambek dirina ragrag di hareupeun Basuntama. Sok padahal apaan ceuk dirina mah dina sagebragan ge Pramuda bakal ngajungkel. Geuning dina seuh-seuhan nama dirina nu ngajungkel teh. Ngaso heula para wargi. Harita Basuntama geus bisa nempo kana gerakan Pramuda nu memang tepet tur kakilat. Tur ngandung tanaga simpenan nu cukup gede da puguh Basuntama ge. Saurang jawara nu geus loba pangalaman legok tapak genteng kade. Ieu tantuna bisa nyaho kakuatan Pramuda. Tangtu atuh teu bisa dianggap enteng. Dirina jadi boga pikiran yen di mana Pramuda keur bongo. Kudiri direk diserang da puguh tina panempona tetempoan dirina yen pangarti Pramuda teh lain aya di saluhureun Kira Ngaji lantaran kabireung. Nah tu pangarti Pramuda aya di saluhureun Kira Ngaji lantaran kabireung dina gerakan-gerakanan. Kira Ngaji nu geus ngagugudag amarahna langsung nyerang deui bae ka Pramuda. Dua peureupna ting saleber ngancam kana raga Pramuda. Turta dina nyerangna teu satengah-satengah lantaran geus nyaho kakuatan Pramuda teh teu bisa dianggap enteng-enteng. Seret Pramuda nyingkahan turta naki serangan-serangan Kira Ngaji. Nu kokoh turta ngandung kakuatan gede. Kira Ngaji tuluy nyusul tepus. Sabada dua serangan bisa digagalkeun ku Pramuda. Suku Kenca asup di antara dua suku Pramuda. Barijeng peureub katuhu nyeleber rek ngagedor dada Pramuda. Plak beunang deui ditakis ku Pramuda. Hanjakal peureub Kenca Kira Ngaji teh teu katitenan. Eak kebeet tina pisan kana pipi Pramuda. Bangkieung Pramuda ngabangkieung. Harita menika ngaburi nyai pipina lantaran penggelan Kira Ngaji. Lain penggelan biasa tapi ngandung daya kakuatan anu cukup rasa. Nempo Pramuda ngabangkieun teh Kira Ngaji teu antepan tuluy nyusul tepus. Tuluy nyusul ke tenggelan anu ngarah kana dada Pramuda. Ngan ku waktu ieu Pramuda bisa keneh nyingkahan serangan Kira Ngaji.
anu bangbaraan Keleng pramuda luncat ningkahan serangan pereup kirang ngaji nu ngarah kana dadana bari jeung kitu teh suku pramuda teu antepan tuluy diangkat dipake ngagedor pramuda dipake ngagedor beungeut kirang ngaji cebet kirang ngaji kabeunangan ku dampal suku pramuda bangkieun kirang ngaji ngabangkieun pramuda nu memang hayang buru-buru ngarengsekeun tarung tuluy nyusulkeun deui panarajang tuluy loncat ngaliwatan sirah kirang ngaji nuker ngabangkieun kalawan teu mikeun eta kasempetan dampal suku dipake ngahanca sirah kirang ngaji cebet sirah kirang ngaji kabeunangan deui bae tolonyong kirang ngaji nolonyong rubuh pradalila teu bisa hudang lantaran sirah meuni asa lieur jeung panas dapugu dampal suku pramuda ngeusi ku tanaga simpenan Basuntama ku nempo kirang ngaji Namru teu walakaya teh gancang tatan-tatan pikeun nyerang ka pramuda nu keur nongongan dirina kalawan kilatna keur Basuntama luncat bari jeung peureupna nyeleber rek nyamer sirah pramuda nu sasat geus kalatih tur geus asak perasaanana ngarasa aya bahaya ti tukangeun teh bahaya ti tukangeun pramuda gancang dongko bari jeung malikeun awakna kalawan peureut disiapkeun mapag musuh atuh puguh we lian ti peureut Basuntama ngeplos ge dada teu bisa disalametkeun da puguh nyerang pramuda bari jeung teu make perhitungan samaruk pramuda rek bisa dibongohan keduk dada Basuntama kabeunangan ku peureut pramuda Basuntama ngaharekeun da puguh angeunna pisan beunang teh cukup ku kitu suku dibabad ku suku pramuda galeong harita para mitra Basuntama teh ngagaleong gubrag niban lemah tapi gancang hudang deui meh bareng jeung kirang ngaji nu ngoreja tuluy duanana tingjarga hareupeun pramuda memang para mitra sadaya anu tetep tenang harita teh tingjarga hareupeun pramuda dina kaayaan tenang dina ngoning eta tarung da ceuk pamikirna mun kurang-kurang katenangan kana tangtu dirina bisa dicangkala ku musuhna kirang ngaji jeung Basuntama geus tatan-tatan rek babarengan nyerang ka pramuda beuki ningkatkeun kawaspadaanana da puguh kiwarima dirina ingin hareupan dua lawan nu duanana ge jadug bungkul nibana pangarti nu cukup luar biasa da puguh dirina ge nyaho kana sohorna ngaran kirang ngaji jeung Basuntama kirang ngaji harita tuluy nyarita wah modar selain ayeuna masih deuleu pramuda bakal disaca aku kaula deuleu bakal dianjeurkeun ka akhirat deuleu bakal modar ayeuna keneh udah papatkeun jampe modar geura udah tungkul kana jukut geura tanah ka sadapan sok jaga papatkeun jampe modar sateudeung deuk wae bakal dianjeurkeun ka akhirat deuleu kirang ngaji hohoaka puguh ngarasa gemet lantaran hahaokna lantaran sababaraha kali dirina kabeunangan ku tenggelan pramuda ngarasa wirang di kolong catan hati cenah para mitra sadaya eukeur mah eukeur ngahalama ngalawan budak satepak sedeng manehna kasebut jadug tapi nu Namru teh manehna deui berarti para mitra ngarasa wirang eleh ku sahanakeun kunyut silaing geus munghak campel ka kaula jeung kirang ngaji wayana kitu silaing geus moal dibere ampun deuleu dicacag siaraga silaing goaing deuleu ceuk Basuntama sarua ambekeun lantaran tadi dirina katunggil angeunna ku pramuda ngaso heula para mitra nu mulia ngaso heula ngaso Kawargi sadaya mangga dong urang teraskeun deui carios nyambung nuju dihanca kumangjaya carios nyambung di dina padepokan sabaraga kitu naon
make disebutkeun padepokan Sabaraga da unggah jalma nu kadinya ge cenah nu ka sumur eta para mitra sumur Sapu Jagat teras lebet ka eta padepokan teh hitung-hitung nyebakeun raga we kadinya mah sok cara baralik deui para wargi sadaya datang kadinya jeung sapluk nganten ku buaya nu ka Cidalaparna tapi namun palebah bisa ngelekeun buaya dina asup ka jero loba keneh cenah hahalanna atuh para wargi sadayangan untung pramuda mah bisa keluar deui bari nyangking ilmu nu kacida hebatna mangga urang teraskeun pramuda harita teu nyarita deui tuluy we ngusturkeun perhatianana ka dua jalma nu aya haripunana dirina kudu bener-bener ngetrukeun pangartina pikeun haripan dua jading ulung memang lain bantrak-bantrakeun pangartina kai dinarung diucap lalaunan pamikirna lamun kadesek mah kada kapaksa rek ngaginakeun eta jimat ditinggal eyang mingkara jeleng-jeleng kira ngaji jeung basun tamatin jara jeleng muru pramuda geus sayaga dina jurus kalimusada dina tahapan kadua kira ngaji jeung basun tama babarengan nyerang ka pramuda jeleng juralit pramuda ngajuralit di luhureun sirah dua jalma jeung suku narikat nyamer sirah kira ngaji muka beneran deket sukuna tanpa suku pramuda teh nyeleber lep kira ngaji ngalelepkeun sirahna plos tanpa suku pramuda teu ngahasilkeun kelak pramuda napak dina tani dengan edas we para mitra eta basin tama gancang nyamer ku peurit katuhina nu nyeleber menibang baraan melentung pramuda melentung luhurna kelak dampal sukuna napak dina hiji dahan jek diuk bari mencerong kahana wajar sia turun sia kudu turun sia mun wani madeu naonan sia juga kunuk rawun maka jeung naik kana tangkalan segala turun sia basin tamati popoloto bari mureleng ka pramuda nukur diuk dina hiji dahan wakosna para wargi aduh nanyakalnya rupina bagian ke-52 urang sekap penulis dia baheula ulah kirang-kirang yang hapunten dina kakirangan sareng kalapatanana tapi nyere pegat cinta paturai patepan deui wilujeng pantun bae